Bismillahirrahmanirrahim. Tika Ki Abu Ubaidah sumping nyandak balil Bahrain cikangjeng absyiru baru ngaharanjeun kabeh aya harta ti Bahrain urang bagikeun pasokan harta tetapi kudu dipikir-pikir ku aranjeun kabeh naon anu ngabungahkeun ka aranjeun kabeh ketika urang menang harta urang bunga urang menang bagian harta urang bunga baik eta dibagi dibere atawa urang dagang kemudian untung gaji dan lain-lain sebagainya jujualan harta loba jadi kabungahan cakangjing Nabi rempah jasa kaula fa wallahi maka demi Allah mal faqru akhsha alaikum ta'aya fakir teh leuwih dipake karempan terhadap aranjeun dibere fakir mah teu terlalu rempan teu terlalu sieun teu terlalu khawatir walakin yakhsha alaikum tetapi kaula leuwih sieun leuwih rempan terhadap aranjeun kabeh antum safa alaikum dunya dimuyah mayehkeun dijembarkeun di ambalayakeun dunya kama busitat alaman kana goblakun sakumaha dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayehkeun dunya ka jelema anu memeh aranjeun kabeh tidinya berkompetisi paheula-heula neangan dunia para sepersep akhirna raribut ku urusan dunia patuh likukum kama ahlakat sum ngarusak dunia ka anjeun sakumaha ngarusak ka kaum-kaum nu memeh aranjeun nu rempan ge perebut dunia ceuk Kangjeng Nabi urang jeung keluarga aya 12 kakak adik kemudian urang teu bararoga cukup saaya-aya damai teu pernah ribut malah silih tengok aya jang dahar maneh aya jang sore teu aya tah dibere fakir mah jadi kahalimpuan jeung tatangga urang sederhana itu sederhana ka masjid bareng malah lamun boga silih seblok silih teplok baheula mah ieu kula panen dangdeur tah ngasaan ih kula ge panen jago ngasaan halimpuh hirup silih beres silih teplok cek bahasa Sunda nikmat kamari urang keur zaman agraris Masya Allah nikmat anu luar biasa santri lamun usim jagong kabeleteran kabeh ku soleng-soleng na bae mah ih lain lalagan usim kacang anu kences na bae mah kabaki kok mau usim cabe kararasakeun usim cabe santri hari tameureun aya 300 pada zaman almarhum aya zaman kula leutik keneh haju usim cabe Masya Allah santri di sisi gigir nu mere cabe beuh pohara jasa nyambel cabe soel cabe sayur cabe kang ising-ising cabe mahmur da pohara ih keindahan hirup zaman sararusah teh ya kabayang keindahan hirup di zaman susah aya tatangga nek mindahkeun imah teu kudu hararesep pada marawah halu kabehan nu nurunkeun kentengna nu nurunkeun rengna jur ngagotonganna teu kudu diberena naon asal dibere cai bege jeung bangsa kitu boborosan geus ngeunaheun bae dipindahkeun babarengan di kumaha masang reng babarengan eueuh nu kieu nu kitu kayak kula mah mal bisa lantaran ka sawah kayak kula mah bagian sore eta teu kudu aya bayaran masang reng asal tukang basma nuduhkeun doang kenteng jeung sajabana
aju aya papiliun lagi ngeunaheun didinya sahabat darariu geus ngeunaheun jasa nyadiakeun cai sakumaha biasa kolot baheula indahna baheula sumur hiji salembur ku kabeha nikmatna pohara jasa teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir keayaan susah lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir nikmat luar biasa urang menang ngalawan Belanda karena urangna fakir urang menang ngalawan Inggris karena urangna fakir henteu pernah aya perhitunganna naon berangkat bae kuaribun perang masyaallah berat ku mobil can beres kreditanan berat ku motor can beres kreditanan berat ku imah can beres kreditanan malah pamajikan ge nu hiji dikreditkeun waduh arah tah batak cek Kanjeng Nabi bal fakru akhsha alaikum fakir mah teu leuwih dipake karempan ku kaula walakin akhsha alaikum tetapi ne kaula mikarempan ka aranjeun kabeh antum satu alaikum billah dimuyah mayekeun dunia bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah ambalayah di jalan di mana-mana dunia kama busitat ala man kana qablakum sakumaha dibabarkeun dunia ka jelema nu manemeh aranjeun kabeh akhirna atau kompetisi terus kabatur pisuha atuh liku dunia mah kos kitu bae ada yang jadi DPR ribut kabeh, yang jadi lurah ribut, yang jadi gubernur ribut, yang jadi bupati ribut. Dunia. Ieu dagang limbah, pabrik aya hiji ribut di pabrik eta. Dunia. Ieu aya awewe, ieu hayang ribut kabeh. Dunia. Dunia mah kabeh kira ribut. Nyen yayasan ribut dunia lamun dunia bae motifna endek pondok pesantren dek naon dunia ribut bae kajen kukumaha di pondok pesantren ditinggalkeun ku bapana kakana jeung adina diribut eta teh dunia di jeron dunia teh di jeron nu aing hayang teu kabagian nu ieu hayang teu kabagian nu aing hayang hawak ku sorangan bae nu aing dunia baik keunggulan kemuliaan keagungan dunia lamun geus sepi tina dunia kakarak damai geunah nu madak di masjid ribut bae ge di masjid ribut panitia masjid ribut dunia teu eureun panitia masjid kudu ribut keneh bae heran aing mah ongko di masjid tapi ribut goblok tolol boloon kumaha aya di dunia ribut di desa mah ribut wajar di masjid hulu siata dunia ribut kan jadi gugu beta biangkelah di dunia Masya Allah karim tadu batak si hade ya dengan dunia hiji-hijina dunia orang hirup di dunia mah lah waktu ku Allah diayakeun mah dunia mah aya bae jangan galobakeun dunia Allah nu nyaeutikeun dunia Allah dek disuburkeun dibere hujan subur dunia mah aya bae urang hirup di dunia moal kaluar ti dedeleuan jeung dedengian dunia hate urang nu kudu disepikeun tina dunia ulah tulak ta'aluk kana dunia hampang gerege ka Gusti Allah ulah duniaan di jero hate urang ngaji hampang deuk kumaha ge salat hampang duniaan kiai mal ngariung anu moal anggonan entul maksudna ieu kiai anu aya unsur-unsur kunaon emang kiai mah lah asal berkat tuh malah gede kan kiai galedeg teman loon teh kiai teu kecuali aya alasan-alasan lain eta masalah oh kalau diundang kuno sugi mah baheut di setengah bulan kene geus telepon ya undangan ya mohon tolong diundang kuno susah mah kiai inget emang undangan malam naon karang malam emang keke di leuleuh aduh eueuhan ja tulisanana ge
sial budak tolong. Dunia mal beres. Nah, ieu terjadi Jakarta acak-acakan dunia. Nu mantap kuari unggal kabupaten acak-acakan dunia teu beres gaturna. Loba ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah dipakai karempan ku Kangjeng Nabi. Fakir terjadi kekhawatiran pasti ngahiji. Tetapi ketika dunia dibuka ku Gusti Allah, dibabarkan, dijembarkan, dimuyah-mayakeun, iyalah biang keladi. Keributan adalah terletak pada dunia. Nu mantap bisakeun setik-setik gerage. Ulah terlalu melirik kana dunia. Hampang. Sokra bisakeun. Aduh cenah kumaha cenah kieu ya atuh kudu belajar mun boga duit 10 juta 9 juta tah sia sia aing mah 1 juta bae menang dia 10 juta bikin deui aing mah 1 juta bae geus aing mah teresep menang 3 kali loksun lain kitu atuh tah mah loksun nah kunani jadi ngalamun bae boga duit dipikeun mereka batur aing haju ngalamun bae teu kuat otak aing kita usaha tolol aya carana lalaunan lain itu lain supaya urang ulah resep kana dunia engke ge Allah nu mere benta ka Allah ya Rabbi Allahumma inna nas'aluka hubal masakin ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin bere abdi cinta ka miskin Gusti Fa idza aradta fi ibadika fitnatan faqbidni Allah ghairu maftunin Gusti di mana-mana Gusti dek nurunkan fitnah ka hamba abdi mah geus beresan bae paehan bae ku Gusti abdi mah miskinkeun abdi Gusti hate abdi ulah resep kana dunia tah mulai jadi lain haju ngadadak itu lain penta ka Allah kayak dibere tet kurang resep kana dunia dibere embung dagang mulai atau dirugikeun ku Allah dagangna teu aya bisnis batur memenangnya nama henteu diijabah doa aing ieu loksun deui biasa nu ka dieu lalaunan tapi lamun urang maksakeun lalaunan ulah maksakeun lalaunan ngeunaheun tapi lamun dipaksakeun capek engke ge ku Allah ieu kos husu urang di husu bal bisa mal bisa sebab rumus husu mah asal ulah aya nanaonan di jero hate khusus sorangan sebab lamun loba nanaon di jero hate moal husu kajian di Mendingan di talian tuh orang moal lain koski itu lain ulah aya nanaonan jangan Allahu Akbar ngeunaheun set enggak dengan berbagai perasaan anu hadir kehadiran Allah tekan karasa kehadiran Allah karasa hanya jelema nu ngarasakeunna setelah dunia di jero hate geus bakal dibere nikmat bae kajen kumaha batur mah geus endek ngomong naon teh sabodo aing mah jeung Gusti Allah engke ge bakal nanyana ge tanyana anu ka urang deh kikituanan engke ge bakal dibere ku Allah kebenaran si itu terhadap dirinya coba ge ngan engke lambat laun oh jaheu nyana nu katipu moal aya wali Allah atuh asli wali Allah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum di lain-lain ge wali asli bah wali bae dicemooh ku jelema wali asli bah nya nama cicing bae emas sakali emas di lain-lain dia emas bae buktina mas tono bae kan gitu iyalah nementak hati-hati orang menyikapi dunia cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat takwari ieu kan carita kamari bahwa Balaam bin Ba'ura teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul awam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah
sehingga digunakan anakkunya anak teu beres lantaran ayah hadiah-hadiah ti raja. Tiga le Balam bin Ba'ura fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doa dipakai ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka. Masya Allah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngersakeun larafa'nahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafa'nahu niscaya kaula ngangkat ka Balam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Biaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jare teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung sagala maca Quran atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga dan nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Masih mah meureun embung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk galaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi galaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadahna. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok teman kos kitu mah tuh.
Iya tah papais, iya daun jerona iya unti, resep, ngadar papais teh resep ka unti na, ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat, eta orok mokos gitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan, ya eta orok teh mokos gitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, warung maju, tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ji atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae, urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida. Woi tah mah urusanna khususon kan. Atau khusus sama tuh menang diberatjakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi mas. Wah cenah kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teh bari ibadah ulah geus nu aya gitu ka dahar lah cenah meureun kieu mah teh nyaho manusia sok jus uzon ka aing. Tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakeun larofanahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Bawor bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah nu mahal teh ieu urang taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersaan jeung wae eta batu wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala taatihi illa bi masyiatihi wa iradati ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang deuk kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti
teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti matak walau syi'na larafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tara ada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana di peta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tol teman Kiai kos gitu lain nanyakan telepon Allah nanyakan telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang Kiai jauh itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok geura ge baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanir rahim maliki yaumiddin teu kataekan ye haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa itu kuat masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek keneh panglima jenderal saruat dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegas sakena kodan tetep sebenarnya puyeng aya tahajud isukna dibawa ke rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah itu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di dieu teh plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kene jaga lebih kana lebih coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawan pertama
kedua kali si kedua cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jase Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanna eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeum sajam ulah keluar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabir Syekh Abdul Karim sama nanti atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang nage atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ya deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikian deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kus kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taope ku Gusti Allah
lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah dieu ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu cadirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dalil teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah geru jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah aduh aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafanahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga
ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia. Manta kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar, lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun atiullah wa atiur rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum. Bener. Sadaekna bahaya tuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudna sederhana bae. Itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, menghanyutkan itu mah kos itu. Hi bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang war kiai mutatadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram deh tuh musik aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang deui kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudna eta ke maning dirantai mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silahkan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi muih lain muihna sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha kuari muih mana kuari muih teh ya Allah muih teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga muih sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu muih sebagai toser jang ka pemerintah kuari muihna geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan muih urang teh kuat
daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong urang orang di jero nama atuh lain dek nyaritakeun agama muit teh sarua dunia di arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ye kuari ye pondok salapi tapi nu dimaksud nama dunia kene atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap merada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah badak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadinya pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrinna ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek we lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa ya mah masyaallah nges lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae tah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu horeng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba'a hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas aw tasrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin baoroma eta percik
haris okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel eta trugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanna kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Naudzubillah min halik persi digambarkeun li annallasa tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae nya. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sakamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmi ge nyaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae marah malah. Ngegel bisa. Jadi nasihat ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah, komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teteh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ka pendopo dunia maksudna, diondang ke bupati dunia maksudna, naik ka panggung dunia maksudna. Ye, teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana, naik ka panggung ikhlas teu dibere. Maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron data. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mambu ngadengetin nu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudnya. Aing geus jauh ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres. Gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui.
henteu mah aya kan ngodang ulah cenah ki mah kos kitu teu ngeunahkeun itu kahayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan beres geus teh tayang 2 kali geus aya podo 5 lain maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan lain deui lain ki podo 5 sia ge sarua ngan aya nyana bae digigir ieu Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na tau ge kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doa. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula betul mawan nu kasakari teh eta sicarekan cenah ku kiai ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus beres nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sareri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Jadi kesimpulan anak jelema cinta dunia kau mau kiai ia adalah anjing berarti Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah nage dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhani na ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji kali henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba para teu sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sia teu digarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut teh dulur mah ari sia teh ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung ari sia joret we teh aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we leuh ki uci bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana famasalu da bejakeun ta kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas
anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan Ki Balam bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya nama ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun bae ngan kiai Allah mah diomongkeun malanggeun nya nama sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya nama seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Ba'uro Balam bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantep orang dunia mah kos kitu nyilaka mantap ad-dunya ra'su kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset urang Masya Allah iyalah gambaran Balam bin Ba'uro anjing nu selalu ngelel ayo tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bari kuburan tenang tuh oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana kumaha aing mah susah modar marana aing kudu kitu teh itibar si ieu bae padahal mah kasep nya jelemana ieu paeh keneh bae kumaha aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah terus kurang tataan ja para rae horengan ieu pejabat tinu ieu
baheulana ieu wudu PNS hebat ya japae horenganan si pengusaha gede japae horenganan. Nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana hah ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan. Ini mah ka kuburan lain kos kitu sih. Ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan keluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kono minta ka aing atuh sia. Tah eta kos kitu urang datang ka kuburan teh itibar jadikeun itibar geus kolot mah kos kitu. Tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti wari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ka urang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang nyengcerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngantukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teh dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ye sene dunya disebut nage kembang api menugos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ya bahelanan ya lilin curug urang ka lilin geus panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae ge panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan yang lain sebagainya ceuriknyana ieu mah urang geus dibaleum mah nya teh ceurik geus dibaleum tah ieu tidak ceurik awak urang pamajikan urang aya ceurik lamun deuk lebaran teu meuli selop ceurik ka urang nying ceurikan selop aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceurik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun naon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang naon gitu nya eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong budek ka koroncong budek bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangeun teh aya geun lamun ku urang teu ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka
yang memberikan kan ikan can boga duit sampai babe cerik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah carerik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh jeung mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tak bakal cecerikan heula urang tengah peuting majikan ngadegekeun ka aji cerik naon kayaknya terus dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik mah cek teh cerik sapeting dua peting cerik tilu peting cerik kurang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya kak itu si peting jam 3 sok cerik ulah yang nyaho lah lain kalau mah yang nyaho bae cerik naon sih barang rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak si masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing ka karakter cerikan doang cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba neangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing ieu cerikan ayo urang mah di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol tah bos kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok ado-ado aca eta ria tah kos kitu si mas sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunnan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya kasih Rubaiah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucun datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kabur kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi
Abi matemi boga kana mata teda mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula-dula kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut sai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat. Ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana anu merdu-merdu suara-suara anu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang. Ya Allah ya Rabbi sungut lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab makanya kalau dihalalkan ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang
beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubur suku kabeh tobatan masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kalbu teh horenganan aya penyakit-penyakit diantara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak kurang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasan aya di abdi batur teh rasana aya di handap nyeli jelema teh rarasan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul maribin si rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ieu penyakit koret sedengkeun penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka